Rak, nu kitu. Bahan PN Sing aing heula nu majuna maraneh mah tas aing. Cing aing heula nu kitu. Adieu ya. Rak, serang. Dek, kodok deui. Jauh ngomong situ kemungkinan itu. Mun yang mana? Sakamunya aing sama yang teh. Karunya daya nama zamanna lamun kekerasan mah kekerasan deui. Teu kudu nempuh zaman. Ajaran aing atuh berarti nya bisa. 10 kali leuwih dek ngomong kitu we kawin. Geus lamun sakiran dewek sayang. Dewek kudu bisa nahan emosi heula. Lebih sabar terus ikhlas karena kawin. Ya. Naon ieu gantung dina paku? Beh naon? Gantung. Gas. Pake. Naon? Pake. Purakeun, tuluy ulangi. Beh naon atuh? Geus lakonan wae heula. Sia tenahaan. Mulai mana? Sia ngajak dulu. Wangi. Puas maneh teh. Wah, dari pisan euy. Euy pasacan pernah. Tau Mi, ada latihan deh. Wage atuh, latih dewe. Ya, ayo. Dimulai di push up. Terus pull up. Terus sit up. Terus ngepel. Atuh ngepel. Ulah lupa protes, perbanyak proses. Kan itu arah rodok. Udah nama sesepuh heula kena ngepel, heuh. Oke? Siap? Oke, siap.
Capek tong? Capek. Ya, dong. Ya, karasa ya nak. Sakumaha capena dek teh. Itu teh. Nenggelan batur. Teh kabeh oge di dunia ini teh kudu pakai kekerasan teu sakabehna kudu pakai kekerasan, pakai cara halus ya. Sok gerak namun orang teu pakai cara kekerasan, orang ge bakal jauh lebih baik deui. Namun orang yang jago bela diri, orang kudu sing bisa hati orang teh tenang, jadi ngefly gitu bahasa gaul namanya. Jadi ya sing bisa tawakal ha. Siap. Hampura. Oh, tenang, itu mah tuh kudu kerasa dulu. Oh, siap. Damai. Sabar aing maneh. Ya ulah ka dieu, ulah. Hiji, dua, tilu. Ulah zon. Hampura. Sana hampura aja. Ya tadi deh ngomong.